Bismillahirrahmanirrahim. Wa halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun yasiman ingkang den haramkeun bil ijma'i kalawan ijma' ka zina kaya zina wa aksah lan sabalike malkun min halala muharraman Aulafa tawangana fikun yasiman wujuban mujma'in alaihi wajibun mujma'alih awazama alal kufri godana tawangazam yaman ingatasi kufur ing dalam kaesok al-taraddada fihi atawa mang-mang yasiman fihi ing dalam kufur kafara maka kufur riyaman wal fi'lul mukaffir ma ta'ammadahu istihza'an sarihan bid-dini aw juhudan lahu tawi pagawean kang ngupurkeun iku barang kang maha-maha si wong nikmat istihza'an kenara ngaguguyon sarihan kang soreh bidini kalawan agama juhudan lahu atawa karena angas lahu kadedi ka ilqai musafin biqadiratin kaya nibaakan musaf kalawan panggonan kang kotor sujudin li sanamin lan sujud kadua berhala aw syamsin atawa sarangenge awasyamsin atawa saragenge urang masih keneh ngabahas tentang riddah keluar tina agama Islam tilu perkara hiji kuniat megat Islam beres kurang dibahas kedua mengucapkan ucapan kufur katilu pagawean kufur ieu masih kena seputar ucapan kufur halala muharraman bil ijma' tawa jelema ngucapkeun kana hiji pagawean nu haram diucapkeun halal ngahalalkeun perkara nu diharamkeun ku syara secara ijma. Zina tegas arapal sarerea hukumna adalah haram. Muhson kudu diranjam datang ka paeh. Lamun goer muhson dijilid 100 jilidah. Lamun diterapkan di Indonesia asana saparo paraeh saparo paraeh wae pokona zina teh diharamkeun ku Gusti Allah lantaran bakal ngacak-ngacak turunan teu puguh ieu bakalna bin saha borosot anak ka alam dunia teh tepugu bina lantaran tatadina salome satu lubang rame-rame supaya ngajelaskan tentang turunan ulah acak-acakan maka diharamkanlah ku Gusti Allah zina
kuari nyana tepuguh tekarung ngahalalkeun zina. Lah kiai ngomong segala haram segala naon, wow barang ngeunah diharam-haram. Eta ngahalalkeun zina. Geus kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah. Aya nu zina teh timbul tina cinta, aya nu zina teh timbul tina jual beli. Baheula mah di Jakarta di Keramat Tunggak. Woi, tamang geus terkenal. Basmi di Keramat Tunggak lompat kuari ka kawasan Pasar Kemis. Beki deukeut kuari. Masya Allah, cabang-cabangna loba di Citra aya. Unggal perumahan ayangan di perumahan Puri di Cilongok doang. Alhamdulillah bersih sama didinya lantaran gerak kabehat. Polsek gerak, dan Ramil gerak, Koramil gerak, kabeh toko pas kontak di dieu. Aya ge nu kapanggih hiji 2 3 4 5 6 7. Teu beres. Masya Allah, karim ya perzinahan. Urang lamun nyaritakeun budak sakola guari di Yogyakarta geus 80% eueuh parawana. Lamun baheula hanya di Jakarta jeung di Bandung doang, lantaran di Jogja mah masih kajaga kuari, mah geus teu kajaga. Hai di Tangerang geus leuwih belah ditu di Tangerang. Masya Allah, badak satu sisi negara ngabutuhkeun jelema pinter, sedangkan pinter kudu sakola, sementara kabar-kabar di sekolah seperti gitu orang serba salah. Kos gitulah ieu mah teu rek jaritakeun ku kumaha nu jelas jelema ngahalalkeun zina murtad. Atawa ngahalalkeun minuman keras, khamr, bir kunyana dihalalkeun, menzen kunyana dihalalkeun, vodka kunyana dihalalkeun, jeung berbagai minuman anu osok ngaweurekeun, ngaleungitkeun kana itu pikiran, ngalengitkeun kana akal, kunyana dihalalkeun. Ieu geus bae murtad. Ya Allah, ya nginum mah nginum bae, ai sararia beuki malos tah cenah ku kieu jadi menangkeun kan. Los sia barareuki mah hai jawara, hai pemuda, tapi ai datang ka ngahalal ke maula, ketinggal tungguan bae di akhirat bakal kumaha. Bahkan urang kuari di dunia kene salah ngahukuman, Allah nu bakal ngahukuman. Urang ngakurkeun salah jeung nu bener di negara, nu zina nu kuduna dihad atawa diranjam, nu maling nu kuduna dihad dipotong, anu minuman nu kuduna dihad ternyata diantepkeun di negara, ngantepkeun karena hukum-hukum nu geus jelas dina Al-Qur'anul Karim bakal dibere mamala ku Gusti Allah. Entek urang sieun ieu ngarantepna kana hukum teh bakal didatangkeun mamala ku Gusti Allah, yakni siksa. Jadi lamun kuari itu sih katanya tsunami siksa ya apa cobaan bolon sama budak. Kos kitu ditanyakeun, kulu sia pantogeun habek. Goblok mah kita tanya. Geus kudu siksa eta teh nu kos karari itu teh jang itibar urang tah lantaran di Indonesia teu kudu neangan
jauh-jauh salah ngahukuman atawa henteu dihukum. Anu zina nu kuduna diranjam ternyata diantep, nu kuduna dihad ternyata diantep, nu mabok nu kuduna dihad ternyata diantep, nu maling nu kuduna dipotong leungeunna ternyata diantep, ngantep nak ka jelema-jelema nu salah disejajarkeun jeung nu bener, ieu bakal dikenakeun siksa ku Gusti Allah. Masyaallah, ngeri urang. Mantak lamun eueuh budak leutik anu ngek-ngekan tengah peuting, wa aki-aki anu hudang ti peuting, jelema anu hudang ti peuting ikhlas zikir ka Gusti Allah, wallahu a'lam. Masyaallah, masih kene aya anu dihormati jeung dihargai ku Gusti Allah orok cerik tengah peuting. Orok mapan canaya dosa ku Allah tadi cerikeun mah tuh bisa baik, tapi kan cerik ngiar jam 1 jam 2 makna juhudang, terus mana ngayeng-ngayeng orok, terus bapana ge milu udang duanana bapana mah luhur handap udang. Tah eta teh sakadar hudang gitu mah teu beres. Bapana kan hudang terus kacai salat kan kahudangkeun ku orok. Orok lain sacerik-cerikna ngeor datang ka tatanggana ke kaganggu. Goblok-goblogan tatanggana sial da orok aing teu bisa seperti kaganggu ku orok padahal cak malaikat sia nu sial. Bae eta teh nang Gusti Allah gak hudangkeun supaya sia hudang geus hudang sial-sialan. Masyaallah kuduna alhamdulillah orok saya teh budak budak bisa ngahudangkeun aing alhamdulillah. Aturan aing teu tahajud jadi tahajud anu lempeng makan ka situ ngan eueuh nu kitu pan sararial jasa itu bisa keur peuting. Masyaallah tah eta orok lain sambaraga. Orok ahli Allah mah ti peuting ti loges ngiar ceurik ngahudangkeun sekitarna. Aya aki-aki jeung nini-nini hudang ti peuting eta ge sarua teu kuat kana ki hayang ki kababayan di jalan malah mah can datang ka tempat cai geus ki teu wer lain misang balik deui. Lah ieu geus sakira teh ku isuk bae tama siksaeun agi-agi kos kitu mah. Aduh jaga agi-agi geus kolot geus dol berarti lah langsung nyana mandi budak. Alhamdulillah berarti kiih mawa bahagia ya kiih cakna. Baheula mah keur tilok hayang kiih tilok udang ti peuting barang hayang kiih bae udang ti peuting cakna nuhun. Tahajud tuh jadi eta teguran ti Gusti Allah hayang kieu teu kuat teguran sebab keur ngorana tilok udang peuting. Urang mah juga greget bae aing cenah tunggal peuting bari mah geus kieu bae. Duh cenah kudu kumaha pugu eta teh dihudangkeun ku kieu. Malah mah waliullah mah aya nu teu hudang-hudang ti peuting teh kumaha carana hayang hudang bebeja ka guruna. Mama hampura cek ini kulai tidak kuda ngai tipe nginum noloba sia tegarti tadi nama pancena ulah loba nginum tapi ieu mah teu nginum beakeun saleter dek es kulantaran basar lalagaan balik deui jangan kebeunang sabulan ka dinya hampura mama ye kula mah hayang mudang ti penting kabita jasa tapi teu daek kuda nginum nu loba. Siapa cak kayak nginum sekali 2 kali 3 kali kita nginum nyolok lok bener barang penting teh jam can kaburu jam 1 jam 12 geus udang. Oh mondoyo teh kieu teh jadi jelema anu teh hudang ti penting nu loba sebagai nginumna tawa ngadahar sambal nu loba wah teh mah geus pokona mah kaburu wudu mancer ti hareup ti tukang uja. Atawa
ngahalalkeun barang haram kos zina kos minum sajeng atawa ngahalalkeun pajak teh barang haram lawi taqada haqiyatal muksi jelema ngahalalkeun pajak eta teh geus pokona murtad cokotan mah cokotan bae ku RT ku lurah lo sama pajak tapi ulah ditekadkeun halal ai beuki menyana ka pajak bupati terus dia nama gupak di pajak gupak kos kebodongkol nya nama geus gupak ih mantek cekula ge saha bupati nu bisa khusus salatna tadi dia kakara kanyawan kamari ieu mah so amat cenah Ki Uci so jasa teh mah cenah ngomong ieu atuh aing mah wayah so mah so bae ieu ngan mendasar aing mah sona sakieu kiai dijagaan bae ge barang daharna ieu ti saha ieu ti saha ieu ti mana maksudna ditanya kitu teh beusi aya nu salah hayang bener lurus ka Gusti Allah tetep husu hese bae hese beta husu teh lain hese deh hese jasa ngan rada deres bae aya disejak mah husu teh disejak geus kulantaran disejak atuh dijaga mata dijaga ceuli dijaga dan rada deres bae rada deres sok aya ner-neran mah saeutik ai kos kitu mah da bupati mana nu khusus salatna ya tangkepeun kabeh bupati mah tangkepeun lamun urang nyaritakeun Fikri ditangkep bupati Garut pan kiai teh eta teh kiai atuh kiai salah mah tangkep bae bupati Bogor teh wow eta teh kiai sakar ngaranna bupati Bogor tuh pan siapa nyahonya sempat babat terus ya kan Wah, gue dengerin lu aja jago. Eta teh dari Kiai Rahmat Yasin teh, masya Allah. Lamun menteri agama atau talar Quran, berbagai menteri-menteri talar Quran bisa maca kitab ditangkap eta teh. Nah, cak Bupati nu sejen, tuh salah makan ditangkap can kagiliran doang. Can kagiliran cak KPG salah. Nu nyahoeun karena tata cara politik salah urang mah lantaran bodoh teu nganggap salah kan ka bupati sabaraha pendapatan di Tangerang sabaraha pendapatan di Serang jangan gaji PNS sabaraha jang pembangunan sabaraha emang teu dihitung gitu ku rakyat je warangsana kan gitu nyaho urang teh sekian persen jang PNS sekian persen jang pembangunan eta sakitu persen deh ka mana oh berarti kan teu ditangkep teh can kagiliran doang sabenerna mah urang doakeun mudah-mudahan ulah kagiliran tuh sia mendek jore bae kan geus kanyahoan ku aing ulah mun atut ditangkep lantaran kasus loba jasa atuh gubernur nu sejen ge sabenerna mah akur ngan kagiliran doang emang kumaha gitu numadak jeung Gus Dur teh dirapin ini negara kita nih 20 tahun dari kasus KKN belum selesai cekna tidak akan selesai saking non gitu lapis wah ilalaga nah ieu mah keur carita sabodohnya na ieu bara reuki mah jangke ge bakal kapanggih jeung Gusti Allah anu dunia ieu nangieun Allah anu Allah teh ngatur make ayat suci Al-Qur'anul Karim hajujana teu make kana aturan Al-Qur'anul Karim pek teh hiji urang mah sakadar rakyat diatur ku nyararana nanya nu nyieun pek ai barareki mah heuge ngan pajak mah tetep haram ketika nyana dahar dipajak minum dipajak meuli kendaraan dipajak ngebangun dipajak sek teuing asal ulah ngahalalkeun ketika ngahalalkeun pajak jadi disate engke nyana di akhirat dibelem dibulak balik kerecek saya eta bupati saya eta gubernur saya eta tama RI 1 kerecek Ahok mah atuh emangnya nama teu jadi gubernur ge ngerecek ternyata makan kafir iya
sing hade tah ya hartina urusanana emang eta manggeus diplot ku negara pendapatan sekian dan sekian emang geus kudu kitu di negara demokrasi mah nya bahkan ditingkatkeun deui pajak teh pajak bangunan ge make pajak engke mah urang na ge dipajak urangna bakal dipajak karak datang ke pagar kemudian alat rumah tangga gelas segala sendok segala bakal dipajak engke hirup urang bakal dipajak nyala darek mah gupak dipajak baik nemantak jarang mantan lurah Haji Balalener ibadahna jarang mantan camat ieu mah keur carita mantan be nu bener haji ibadahna jarang kunana teh bensin kan itu bensin geus menyatu jeung awak kecuali illa man tadarakahur rahmatu anu disusul ku rahmat Allah lain deui tamat meureun tadina loba sedekah dedeuheun Allah biasana kana loba sedekah Allah nyusul ku rahmatna abi ngaran-ngaran aju pelit mah ai hererese jasa ieu mentak pantes posa goblok na dagang aya nu halalan sebener-benerna pamarentah nu halalan deui mah coba eta deui eta ieu mah urang ulah bebeja ka batu urang bae maksudna ieu urang mah nu ngaji bae ulah bebeja ka sasa ulah teh fitnah kan emang kos kieu mah ulah cek PNS aing moal ngaji deui minggu hareup anu nitahan ngaji aing teh los ya ngajina jeung Ki Golkar bae Ki Golkar mah emang gupak sarua bae gupak nya gede menta nya naga memantak aya hak sabenerna mah kiai teh di pamarentah lamun kula sok jaritakeun sing hade ulah sok kaduit ngadahar duit ti pamarentah aya nu ka kula ngomong kiai eta aya hakna di pamarentah cek Imam Ghazali ge teu dijawab ku kula teu dijawab emang aing teu nyaho nyawan aing atuh jeung sia mah cak hate kan teu dijawab heuh aya hak wae kula babaling seuri geus teu nanaon sebab beuki berarti kan lain deuk nanyakeun hukumna kos kitu mah beuki atuh los emang kakula nu ngerada aya ulah sok sambarangan cenah kiai ngomong duh dina kitab Ihya dina kitab anu Imam Ghazali ngameurangkeun aya hak kiai di pamarentah oh sakitu doang maca kitabna ada sing beuki bae teh kiai geus pamarentah nu mana anu Imam Ghazali ngameunangkeun jeung kiai lantaran memperjuangkan agama ngabogaan hak mufti di ditu nama mufti teh ngabogaan hak qadi ngabogaan hak di pamarentah lantaran nyana ngembangkeun agama pamarentah nu mana taliti heula atuh nu pendapatanna ti mana taliti heula atuh masyaallah karim atuh ai pamerintahanna kos urang mah nu tina pajak saha kiaina nu ngameunangkeun mun Imam Ghazali nyahoeun bahwa eta teh tina pajak boro-boro deuk ngameunangkeun Imam Ghazali moal ngomong malah murikak bulu kieu mah Imam Ghazali ya pas Imam Ghazali geus moal ngajawab suka kitu sia mah ahli neraka sia ka ditu iya teu dijawab kuku lagi sebab aya hak kiai di pamarentah saha nu ngaweukeun pamarentahan mana sebab kokocoranna ti mana nah lawiya taqada munekadkeun jelema haqiyatal muksi boga sifat hak tindak pajak sedengkeun pajak eta haram nyana ngahalalkeun kana barang haram murtad ih mantap kiai bagus jasa ieu mah keur carita kiai bae aja nu lain kiai mah tagung ka neraka maksudna mah nu kiai behelanan aju nyana ngansongkeun proposal nyokot aju ngada tatadina bagus jasa elmuna ngeunaheun didengekeunana nyanana ibadahna bangun bagus ilmu aya di nyana gagah aya di nyana harisma aya di nyana dek ngadahar duit pamarentah dibere embung ngadengekeunana aneh disapekeran jelema dulur pada maghrib urang ngaji ieu sing hadaya lantaran urang mun teu ngaji mah engkena urang teu nyaho bener aki-aki nu ngaberitakeun di masjid dolo ayo urang ngaraji bari batuk-batuk teh kitu tah set masyarakat sanu magana kiai anu embung lah ieu mah
kajian teu ngaji jakana hate teh kudu ngomong kos kitu sebab naon nyaho aing nya ngalaglegan duit pamarentah teu hayangeun keur can jadi mui jelema hebat jasa diderengekeun ku jelema bareng jadi mui mana kiai mui nu diderengekeun ku masyarakat mana malah kercan terjun di partai kiai hebat jasa barang terjun di partai aya eueuh nu ngadengekeun aya cenah kiai sabaraha urang 20 teh loba jasa ngan jeung tiang masjid aya sabaraha 18 duaan berarti nu ngaji teu daek ilmu aya di nyana hebat aya di nyana mun bahkul masail pangmeunanganna panghebatna tapi teu kaji jeung masyarakat dibere embung kunaon bensin nu kaluar ti nyana bakal kotor kercan jadi yayasan mah nyana teh masyaallah didarengekeun ku jelema aja pinter nahuna pinter bilagahna pinter hadis barang boga yayasan kunaon dibere embung jelema tanyakeun lain di Tangerang bae lain di Serang lain di Pandeglang di Jawa sarua bae di Garut aya hiji jelema hebat moal dicaritakeun kiaina lain lalagaan tambah hebat jasa sok jangan nyian yayasan arembungan ngaji arembungan datang ke marahnya ke masyarakat jai aing keneh sakjana jelemana nu keur ieu jeung kuari teh indah ngagelok aya bae santri dirinya karake kaluar ti pondok pesantren leh make sampingna ge teu lempeng-lempeng ajan jelemana geus kitu tah deuk aya sakilo mati dinya teh ti kiai eta sakilo lah jelema magan ngaji ge biasa we kotek-kotek kunaon atuh ieu jelema parindah ka ditu diulah-ulah kok yana ulah sok ka dieu cenah ka ditu tetep bae pindah teu bisa tang urusan Allah tah kos kitu mah lain kudu haju bendu ka eta santri benduan awak urang introspeksi muhasabah tanyakeun ka diri urang sok geura memeleh nafsu urang kuduna kieu beta ta salat teh awak jasa benerna masih teh bisa ngaji teh titipan ti Gusti Allah kamari ieu mah jarame sia teh ngaji maksudna hayang lain hayang rame tapi kamangpaatanna be ku batur dimangpaatkeun tapi kuari haju aran teu malah pindah ka dari itu nah berarti awak sia nu goblok nu tolol digantung sia ku aing aya naon ya sia coba aya naonan terus ku urang diwarah nafsu urang oh sia lantaran dedeketan jeung pamarentah emang lah ulah peng bae dedeketan jeung pamarentah mah dalam rangka memperjuangkeun negara bangsa jeung agama tapi ketika hayang kana duitna dunyana ieu nu cilakaan jadi urang dedeketan jeung bupati atuh mangga bae kos kula atuh biasa jeung bupati wau jeung gubernur wau jeung menteri ge tuh wau ya tuh masalah ngan ketika dibere duit keula cek urang teh bar duit sia rek mere gede leutik siapa pajar bener bae kan tuh siapa tolol sih sabaraha urang nu ditolagon teh wau mah terus berjuang ayo ngariung diondang ku nya pek bae kula emang tilok diondang gitu ku pemerintah dosa datang atuh datang ka ditu biasa ngan datang ka ditu na teu dahar henteu balok teu dahar kajen diberkatan bae siapa pajar bener bae kan tuh atuh teh waleh datang ka ditu teh deuk dahar lantaran nyana manusia aing manusia nyana butuheun baca kulhu kula zubirul falak bidan ngariung ayo ngariung ngakomunikahkeun mah teu ieu memang tugas si Gusti Allah keur carita aya waktu mah teu hayu ngan ketika dibere duit teh embo aja dibere cokot-cokot mah cokot bae aja jang satu itu rahasia negara tuh ulah didahar teh Allah maha uninya teu pernah kaheula kudu ngadahar duit pajak abah ibarat caritakeun abahnya sia lamun bere duit ku pengusaha ku pedagang kajunting ambalayah dagangna teu bagus masalah sebab anu halalan anggap nu kasihan nu halalna kan kaharti tak kurang tapi lamun dibere ku pemerintah cokot teh awas ya mun didahar kerasa ku sia moal manfaat jeung moal ngeunaheun ibadah sia
eta mah wasiat teh kos kitu mah mantak henteu wae kata kaku ari iya dibere batu diterima bae bagikeun nu dibagikeun atuh sapodor nyan mah teh husu ge urusannya na ieu teh batu adak dibikeun ka Haji Pendi itu khususnya mah teh khusus beleteran cenah kos kitu cenah atuh berarti racun sabodor nu kos kitu mah kudu diracun ieu lah nah halala muharraman sekedar supaya nyaho bae ngabe urang lempeng sebab urang deuk bapanggih jeung Allah pan tek bae teh mah urusanna urang digaji aduh ieu sebenarnya kurang bagus atuh mah di perusahaan digawe di perusahaan halal tambah kos kitu mah tapi lamun eta pajak mah sing hade ulah ditekadkeun halal sakitu bungkul ulah ditekadkeun halal lamun ditekadkeun halal halala muharraman bil ijma' atuh geus murtad hese di negara model urang mah tuh hese mantap mantan pemerintah jarang nu lempeng lamun tatadina nyana kurang ngaji moal gede di bawah ngaji moal bupati moal ngaji dengan berbagai alasan sibuklah dan lain-lain kadaharan ngahijab embungeun jeung embungeun kasunggang kasinggung bannyana mah embungeun sebabna makanan hayangna teu terjalan ka luhur bae teu terjalan ka nu teh eta teh kan kos kitu teh ya ngajauhan ka Allah urang mah lain mah dicarekeun tanan ku kiai ngaji bae kan hebat tong kos itu mah teh ngaku berarti nyana lain geus kajengan mal deket bang jeung bupati bae teu kadeulean jeung kana emang ngajina di handapan tanggal Ambon baik masalah geus budak beldug kan memperbaiki setik jauh tah kan dekat Allah orang hanya mampir doang kuari Masya Allah mampir haju nyilakakeun di akhirat na'udzubillah min dzalik wa min dzalik mampir doang datang ke cilaka engke ulah teh mantak sabara urang anu deuk calon bupati nu bisa makukula dinasehatan diomong disindiran urang rangka sarita datang bu mus meeting segala di nelayan setik mah dibere kitu caritaan akhirat kitu jadi deui poho urang mana teh teu jadi oh kitu usaha bae tang kae ngan lamun usaha kabehan nu nyekel nagara cenah kieu deuk kumaha wallah mah kitu nyaho teh mah jeung moal aya ieu datang ka ditinggalkeun mah nagara moal ka jadi kumaha gitu ieu deuk memperbaiki diri bakal kapanggih jeung Allah atuh engke mun ditanya ku Allah aing kumaha tan pemikiran nu kos karitu urang mah ieu engke teh pasti jasa sakedeung deui koba nu geus umurna leuwih ti 60 mah tah moal kebal deui jasa tah mah kapanggih jasa tah mah kapanggih jasa teu meunang gok asal nu hideung ieu bae asal ieu bae nah engke kapanggih jeung Allah kan ditanya urang masyaallah tah ieu ulah datang ka ngahalalkeun barang haram aulafa wujuba mujma'ina li atawangana pikeun kana wajib wujub alih salat 5 waktu dina pikeun kunyana salah sahiji salat subuh misalna zuhur mah bener wajib asar bener wajib maghrib bener, isya bener, tapi subuh mah teu wajib tah mah tekadkeun ulah ditekadkeun wajib henteu murtad atau sarakaat geus sarakaat subuh mah 2 rakaat maghrib 3 rakaat nah isya 4 rakaat itu bagus sih isya 4 rakaat teh nah sebab kan urang teh tundu waktu isya mah nu pas mah eta mah isya mah 2 rakaat atau 3 lah sarua jeung maghrib nah kurang dinapikeun eta sebenarnya lain 4 rakaat 2 rakaat nu 2 rakaat teh mah tamu ulah ditakkeun wajib eta mah henteu jadi urang salat isya 2 rakaat ge cukup eta kos kitu teh eta nganapikeun nu mujma' alaih murtad
murtad teh Masya Allah karim atawa ngawajibkeun nu lain wajib nambahan rakaat eta ge sarua bae nambahan rakaat ge sarua murtad ngawajibkeun puasa Syawal murtad puasa mah nu wajib bangan Ramadan doang di luar Ramadan mah sunah nah kuari bulan Syawal teh bulan Syawal puasana teh ditekadkeun wajib ngawajibkeun puasa bulan Syawal eta teh murtad ulah pokoknya wajib sunah nu haram nu halal geus kitu bae urang Masya Allah. Nah ieu urang guari dek menghadapi tanggal hiji haji tanggal hiji bulan haji teh iraha Kiai setelah dihitung melalui hisab qat'i durusul falakiyah sarua jatuh pada hari Senin besok tanggal hijina isu tapi lamun urang ngitung nyukoma pemeris eta teh jatuhna teh poe Salasa lamun terus seperti kieu NU geus teu nyekel sulam munairen Muhammadiyah nyekelan sulam munairen geus lain berpatokan kana ru'yat kuari teh berpatokan karena kita bohong kadik ngomong-ngomong ru'yat jabuktina ketika sulamunairen ru'yat nyana tengah ru'yat ke nah kulantaran sakitu bakal aya perbedaan lamun pemerintah depak nyekelan gitu Happy Meris nyukom berarti nyana lebaranana poe Kemis lamun nyekelan sulam berarti lebarana Rabu tapi anu indah ieu teh sportif andai kata engke penting ru'yat ulah ningali sulam ulah ningali Happy Meris cukup pokona ru'yat lamun ru'yat kadeuleu kuari iseukeut teu sore berarti geus bae menyatakeun tanggal 1 isuk namun wabehan lamun teu ahli-ahli ru'yat urang mah kajunting ru'yat ge moal kadeuleu urang mah lamun ru'yat kumaha didoleukeun oh iya aya 2 cekena masa bulan 2 heueuh eta mah dina dada golode cekena eta mah lain bulan belon pentil tah mah atuh wah ieu ru'yat teu beres lokos kieu we nah jadi kudu ahli da we tetep kan selama ieu geus dinyatakeun teu harmonisna NU jeung Muhammadiyah bahkan di jero NU sorangan urang nyaksikeun keberadaan muktamar kamari dahsyat lain lalagaan ribut gede lain ribut leutik urang menyaritakeun teh lantaran urang kulturna tetep NU imah urang NU jadi urang teh prihatin jeung sedih kayaan imah urang seperti kitu lain perwatakan NU maka urang tinggal sedihna ge sedihna deui eta nu disaksikeun hanya sekelumit asli nama pohara jasa bahkan mun kukula dicaritakeun ka jero-jerona bakal muringkak bulu naga lain di pondok jeung nu handap-handap mata geus kudu dicaritakeun nyaho teu beresna beheulanan nah ieu mah kula mah sakadar nyaritakeun kula mah tetep bae selama ieu mah deuk nyekelan ku kiai cekelan kiai nu baheula bae deuk nyekelan sulam maka ngayakinkeun tanggal hijina tetep isuk henteu rek ngajak rama mangga duk milu mangga deuk teu ge masalah ke di akhirat besi kula ka surga ulah marilu belos masih maaf siapa bae buat cenah kiai bener yakinkeun ka satu yakin ja eta lo ja yakin bakal ka surga boso amat iya tuh geus kitu bae mah boga kayakinan eta teu yakin udah kuat tuh hiji anak indozoni abdi bi cek Kangjeng Nabi hadis qudsi
aing mah cek Allah kumaha sangkaan hamba sih hamba ka aing lamun hamba ngarasa deket aing mun hamba ngarasa jauh mun hamba ngarasa bakal selamat mun hamba ngarasa moal selamat moal antak ulama boga keyakinan surga oh cek Allah atuh geus bae ka surga teh heula gitu bae saya nah iya bakal cerita kan keyakinan mah komo nu berat ka dieu ka ditu mah berat ke organisasi berat ke negara berat total sampai boga kabeng berat kula teu berat ke NU teu berat ke Muhammadiyah teu berat ke negara kula bae geus paling ke pamajikan jeung anak deuk diajak si anak bilu ya jeung aing mah isukan tanggal hijina lebaran berbo ndek hayu ndek teu masalah sakena teu ndek bae ndek jeung adik-adik kula deuk nanya ndek milu ndek henteu oh salah tadi moal kumaha paling rek naja we ka jipen disrek milu moal ka ditu sih sinter ku ieu sia saya kan itu teh bakal lalagaan jadi kasih geus moal caritakeun panjang-panjang urusan gitu hisab kotina geus nyaraho kabeh jadi isuk tanggal 1 geus lamun isuk berarti Senin salah serbo ngehenen karena sejerokan berarti Senin salah serbo guys lebaran serbo berarti coba orang buktikan ke ya tinggal puasana di jero bulan haji aya tarwiyah jeung arpah tanggal 8 tarwiyah tanggal 9 arpah berarti tanggal 10 lebaran geus urang puasana 2 poe lamun nu endek bilu ka hisab qot'i sulam berarti tanggal 8 kenaon tah Senin poe Senin tanggal 9 Salasa poe Rebona lebaran lamun anu endek milu misal terjadi misal perbedaan mudah-mudahan teh perbedaan misalnya anu nanggal kenana Salasa berarti tanggal 8 poe Salasa poe tanggal 9 Rebo lebaran poe Kemis spek geus jadi permasalahan jeung ulah dipermasalahkeun tah mah ja pamarentah ge di akhirat teu tanggung jawab ieu nya lagi boro-boro nanggung jawab batur uga aing ge cenah berat ti kumaha atuh geus kaya kira masyaallah hampang jadi hirup teh ngan anu hebat ba puasana ti tanggal 1 lamun urang puasa tanggal 1 cek Kangjeng Nabi nu diriwayatkeun ku Ibnu Abbas al yaumul ladzi ghafarallahu fil Adam alaihi salam awal yaumin min dzilhijjah poe anu Allah ngampura ka Kangjeng Nabi Adam teh nyaeta awal poe bulan haji Kangjeng Nabi Adam alaihi salam teh titah cicing di sorga kemudian aya larangan ulang ngadahar buah khuldi cek sakaol buah khuldi teh tafsiranna eta adalah buah zaitun nah ku Kangjeng Nabi Adam dijauhan setan ngagoda jak setan pangedah-ngedahna di sorga buah ieu jeung eta teh bahasa Gusti Allah maksudna ulah teh sebenarnya mah nitah Kangjeng Nabi Adam kitu amat sih bahasa pangeran jeung bahasa urang mah makhluk kan beda cek atuh percaya bae ka kula atuh henteu beu masalah sebab kula mah pada hirup leuwih ti heula tibatan maneh dam cek iblis jadi geus jauh lu kali ku pangeran teh geus jauh ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna kieu ngomong kieu maksudna eta mah percaya bae atuh alhamdulillah teu percaya masalah teh mah teu rugi teu untung ulah mangan sakadar nganasehat wah bau ngomong ngeunaheun biasa tiis perasaan bangun ikhlas teh eta mah nasehat nah sekali dua kali tilu kali badam ti heula hirup teh geus ti heula ieu mah larangan teh lain masalah larangan ku ngeunah-ngeunah nah jadi ieu teh dilarang teh lain sembarangan larangan eta teh maksudna mah nitah ngan bahasana make bahasa ngalarang kitulah Gusti Allah ngaranna ge bener tah ieu coba bae
diicip-icip ku Kangjeng Nabi Adam, diicip-icip atuh langsung dicarekan ku Gusti Allah, morosotlah ka dunia. Urang teh kuari ulah ngomong kieu gara-gara Kangjeng Nabi Adam doraga, tungtung nama urang kuari aya di dunia bae mun baheula Kangjeng Nabi Adam teu doraga meureun urang di sorga beureunanan ulah kitu. Tetep bae kulantaran Kangjeng Nabi Adam teh maksiat baheula di sorga turun, jadi kuari urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam ge baheula di sorga maksiat atau komo urang. Itu wajar-wajar maksiat teh ngan ayana maksiat teh deuk daon endek aya bab tobat. Jadi Allah deuk gabukakeun bab tobat, nu mantap aya maksiat salilana ngan aya bab tobat. Teu salah. Itu masalah, mentak bener baik terus malaikat itu masalah baik iblis, orang mah di tengah-tengah, berat ke malaikat hebat, berat ke iblis atau teu hebat. Tinggal orang baik mutu introspeksi aing sih lobaan nganyarupaan ka mana ye? Ka malaikat apa ka setan? Barang ku urang ditilik-tilik asana aing mah lobaan ka setan di sakira teh. Berarti atuh neraka. Nah, kuari Adam sujud plek. Terus istighfar Kangjeng Nabi Adam, istighfar diterima nak tobat Kangjeng Nabi Adam awwalu yaumin min Dzulhijjah, tanggal 1 bulan haji. Mantap man soba zalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Sajelema nu puasa di tanggal 1 haji Allah ngahampura sakabeh dosana. Masya Allah, lain amin puasa. Eta puasa. Atuh mau benang diaminan bos itu mah. Asa, insyaallah. Wa yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poean kedua Allah ngaijabakeun doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam bakhrajahu min matnil hut. Allah ngaluarkeun tina beuteng lauk engke bakal di Al-Qur'an urang dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Masyaallah pohara eta bae di dalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz sajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mumin. Eta wiridan Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam waktu Kangjeng Nabi Yunus dibalangkeun di kapal dicaplok ku laut. Bayangkeun coba di jero laut sorangan bae boga duit ya boga duit misalnya hayang nginum balanjana ka mana kudu jualan kan di jero laut di jero beuteng laut. Masyaallah kari ila Kangjeng Nabi Yunus wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin astajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Datang ka waktuna borosot diutahkeun ku lauk. Nah cek Gusti Allah cek Kangjeng Nabi man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sittatan sanatan lam yasilla fi ibadati tarfatain. Sajelema nu puasa dina poe kadua sarua jeung puasa ka Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah sataun teu pernah maksiat saeutik-eutik acan. Poe kadua tah. Oke dongeng Kangjeng Nabi Yunus. Poean katilu wal yaumul tsalits allazi istajaballahu fi du'a Zakaria alaihi salam. Poean katilu teh poean anu diijabah doana doa Kangjeng Nabi Zakaria alaihi salam matak man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu puasa dina poe katilu bakal diijabah doana. Berarti kan diijabah doa mah bersih. Wal yaumur rabi'al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihi salam. Poean kaopat poean di mana dilahirkeun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kangjeng Nabi Isa alaihi salam dilahirkeun poean kaopat bulan haji tanggal 4. Nu mantak ban soba zalikal yaum sajelema nu puasa dina poean kaopat nafallahu anhul basa wal faqra. Bakal dilegitkeun ku Gusti Allah kesulitan-kesulitan kepakiran-kepakiran tah poe kaopat tas ieu bakal murang mun puasa dina poe kaopat moal dibere riweuh moal dibere pakir dibere senang ku Gusti Allah. Ya Allah ya poe kaopat
Untuk siapa itu? Wal yaumul khamis al yaumul ladzi wulida fi Musa alaihi salam poean kalimat poean nu dilahirkeun Kangjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma zalikal yaum dari aminal nifaq qaum min azabil qabri sajalema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dimerdekakeun tina penyakit nifaq jeung dimerdekakeun dibebaskeun tina siksa kubur. Masyaallah. Andak nu karolot nu tereh paeh ye. Nah ieu puasa teh poe kalima tah. Aduh, geus gede jasa ganjaranana. Kagenep wal yaumus sadis al yaumul ladzi fatahallahu bihi fil khair. Sajelema en poean kagenep poean anu Allah ngabukakeun ka Kangjeng Nabi kana kahadean-kahadean poean kagenep mandak man somau yanzurullahu ilaihi birrahmah. Sahajelema nu puasa dia poean kagenep Allah bakal mencerongkeun dengan rahmatna nu mantak fala yu'adzabu ba'dahu abadan jelema moal dibere kariweuhan salilana moal disiksa saliwana ku Gusti Allah. Poean ka-7 wal yaumus sabi alladzi al yaumul ladzi yughlaqu fi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Ka-7 poean di mana digembok dikunci lawang-lawang jahanam, pintu jahanam anu 7, pintu neraka anu 7 kunci wala tuftahu hatta tamdiya ayyamul ashr. Mal dibuka jeung teu dibuka sehingga lewat poean ke-10. Nah eta mah bener ditutup jang jelema nu puasa poe ka-7 geus datang ka akhirat eueuh bae lawang neraka nu muka. Beuh. Malaikat kebingungan di kadieu nutup kaditu nutup kaditu nutup cak malaikat teh jangan nutup kabeh cak kana geus ditendang we ku malaikat breng ai nutup kabeh lawan neraka waduh. Poean ka-8 wal yaumus saminu al yaumul ladzi yusamma yaumat tarwiyah ialah poe tarwiyah man shoma sahajelema nu puasa dina poean tarwiyah utiya min ajri ma la ya'lamuhu illallah bakal diberi ganjaran nu urang mah teu perlu nyaho hanya Allah lah nu bakal merena gede-gedeana pohara jasa ku pohara-poharana urang teu kudu nyaho. Poean ke-9 yaumu arfah an shoma kana kafaratah li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Poean arfah mah jelema anu puasa di poe arfah yana tanggal 9 eta ngaleungitkeun dosa sataun ka tukang sataun ka hareup. Nu mentek kula mangajak ieu urang babarengan dimulai poe isuk urang puasa datang ka poe tanggal 9 10na wal yaumul asyir wal yaumul adha man qarraba qurbanan fihi sahaja lempean yaumul adha lebaran adha sahaja lemah anu ngalaksanakeun kurban fabi awwali qatratin qatarat min dami ghafarallahu lahu dzunubah wa dzunuba yali begitu digereselkeun tek getih anu nyaksak kana taneuh mulai tidinya dosa urang raragagan terus bahkan jeung dosa-dosa anak pamajikan urang kabeh pokona bersih bae. Nah mentak siapkeun guari urang puasa bari urang dula deuleu mana embe nu gede siapkeun ku urang saha nu bakal meuli hindeuk menta ping-pingna we mah ye lain deuk meuli kana regeg mentai we. Tah kitulah caritaan tentang tanggal hijina menurut hisab qot'i adalah isuk poe Senin. Kemudian orang doakan para jamaah haji dulur orang, kawau orang, tetangga orang, dulur-dulur orang kabehan mudah-mudahan sabadana aya musibah kamari ye ditangtayungan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dibere ketenangan jiwana dibere sakumaha biasa gararaga atuh urusan kos kitu mah teh manggeus aya di Lauhil Mahfuz geus teu kudu dicaritakeun kumaha-kumaha sebab secara zahir mah reunanan urang teh neuleu kitu sedih secara zahir mah neuleu urang kamanehanana teh kos keur itu maot lah ngaranna secara hakikat mah beunnya maot di hareupeun Baitullah
nya poe Jumat nya endek ngalaksanakeun haji atuh jang diri nama seserian di jero kuburan nginaheun lain lalagaan mah gua gitu urang boga keyakinan berangkat ti dieu endek ibadah haji datang ka ditu ka panggih Baitullah di Baitullahnya poe Jumat kebenaran maotna syahid atuh geus teu kudu caritakeun mah nu maot mah ujianan nangke di akhirat bakal kabita nya kitu mah aing teh hatu meureunna hayang ka Badung jeung teh siapa untungnya seserian ke di akhirat teh bari ngiringkeun Baitullah masyaallah nya seungitna kabina-bina kuari mah urang sararedih teu bisa balik deui lah lan anulah eta mah manusiawi padahal secara hakiki lah geus nikmat jasa atuh ya di jero kuburnya maot di makahareupeun Baitullah niatna ibadah ka Gusti Allah haju kaayaan maotna deui syahid atuh indah ras harapan tuh kan mantak geus urusan gos kitu mah teh geus aya ti dituna ulah kieu lah yang momal ka Mekah besi keren ke ragag deui di baing satu lagi itu japoe kamari gan teu kana keren gan modal rambalaya jadi ditu mah deres mantep jasa maot anu di urang nah ieu keur carita tetep urang mangan sakadar bisa ngadua sakali deui dulur urang kawau urang kerabat-kerabat urang mudah-mudahan ditantaingan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di barokati surah Al-Fatihah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin aw azama 'alal kufri wallahu a'lam.